Itu pamit kabuatan mah, ayo dijajab ku Mang Udi. Tapi orang selaku pemuda kudu bisa ngahargaan kanu jadi kolot. Urang rek nanya, ari maneh lalaki atau awewe? Batu ari kitu mah ngeunah di bos teu ngeunah di kuring. Kaleresan wade uih Kang, tos di bumi rerencangan. Dewi, benak deui. Bo eta si Orowodo. Si Hansip rada kejauh kurang ajar sia. Naon maksud ngadeketan anak aing? Kang Ogut sareng Kang Oding bare kamarana kitu. Pisan penak di dieu aya naon kitu Sat? Nah hilap gitu kan aya teh jadwal latihan tari. Oh nyanya hilap nya hayo tuh pamit kitu mah parni bade ka mana heula? Bade ka warung heula di piwarang ku si mama. Oh kitu nya hayo atuh jajab ku Sari. Durang-duraring, during-durirang, durang-duraring, duding-ding, diding-diding, dudung-dudung. Wah. Hansip Udi yang terhormat. Bari ngopi atau mah rada kinclong gitu. Tuh hayang ngopi mah ding Ancan gajian. Kalah, ngopi-ngopi wae kudu nungguan gajihan. Kok mau menyen imah nungguan ratusan tahun cigana di dinya mah di. Kalah beki ka mana karep mana mah ding ngomong teh. Tong serius teuing atuh di, bisi tereh kolot. Ngomong-ngomong ningali si bos teu. Teu ngasuh. Ah, maneh mah. Sepi-sepi teuing kampung teh, pasti kuburannya. Ayahku istunenya budak zaman ayeuna mah. Subhanallah. Punten Kasep. Mangga. Atur nuhun, Mak. Atur nuhun naon Asep? Kan Mak nyebat abi Kasep. Lah, ya kanggo emak. Duit naon dia teh? Teu puguh mere duit ka emak. Wah, tong sok api-api Mak. Apal da butuh. Har. Sanu teu butuh ku duit. Nya butuh atuh duit mah. Tapi puguh. Kudu puguh heula eta duit naon. Dararasaan mama. Teu nginjemkeun ka dinya teh. Tah nu kieu nu teu ngarti teh. Itu. Adon ini eta budak. Teu puguh ka maju mere duit. Tapi keun bae. Mage da butuh. Aku pager eta budak. Mere duit sagala rupa ka emak.
siaga ya. Siga ini pernah ditimu ku dewek teh ya ieu mah. Waduh, kieu carana mah gawat euy. Bos. Oke, harus teh. Lewas kenu aya tuh maneh mah. Ari bos keur naon di dieu? Keur ngintip naon? Apa tuh bieu urang ningali ini nu pernah katimu ku jamu teh ah. Ngan untung ding. Dewek langsung ngicet lamun teu nyumput bieu. Waduh, gawat ding euy. Terus kumaha tuh bos? Nyan teu kumaha-kumaha blegug teh. Pan bieu dewek ngomong untung. Oh, sieun teuing ku nini bos. Lawan we atuh padahal mah. Ding, urang mah lain sieun ku nini. Tapi urang selaku pemuda kudu bisa ngahargaan kanu jadi kolot. Oh. Rek eta kolot bener jeung salah tetep urang teh kudu patuh ding euy. Oh, gitunya bos. Ayo tuh urang minta hampura. Sia mah gampang sampeurkeun atuh ding. Tapi urang teh kudu make aturan. Kumaha mun dewek langsung ditonyok sih teh. Bahaya tuh. Hai dah. Berarti bos bener sieun tah. Wow, sia mah. Nyamat. Aya rencangan soalna hoyong tiasa tari jaipongan oge. Nya sok we atuh gampil kantun kasangar warna binang kitu kayak sasarangan kasangarna. Nya kamari teh nembe naos-naos hungkul kasari soalna hoyong tari jaipongan oge. Kayak pamit pendak wartosan deui. Nya hayu atuh kan makin seueur makin sae. Nya gening alhamdulillah masih kene aya nu ngamulai budaya Sunda. Nya hayu atuh urang bari kasangar. Oke gini gawe tehnya. Aduh. Wah. Sakarek ningali. Rasaan ngejabat jadi hansip teh dan ngeslila. Ninggal naon ari akang? Ya ninggal nenggelis atuh. Oh, piraku teu terang ka abi Kang. Justru makana abi naros oge teterang nyata. Abi Anis Kang, putra nama Ijah. Ai, gelis oge geningnya. Beda ada jing indung nama. Ah, Kang Hansip masuk itu kasih mate. Heureuy atuh Neng, tong diasupkeun kana hate. Ngomong-ngomong bade ka mana? Kaleresan bade uih Kang, tos di bumi rerencangan. Oh, gitunya. Atuh pamit teka abuatan mah. Ayo dijajab ku Mang Udi. Ah, wios Kang, teu kedah repot-repot, tiasa uih nyalirada. Teu ngarepotkeun. Hayu dijajab ku Mang Udi ka payun sambil ngontrol. Oh, gitu Kang. Hayu atuh mangga. Bos. Kela kumaha mun kuring ayeuna panggih jeung si Darko. Kan kamari geus mere duit. Mane sih atuh bet ngajanggikeun ah. Justru eta bos, kan duit nangge kamari beak pake dahar jeung bos. Rezeki nu geus katuang tong diungkit-ungkit deui pelagug. Da eta mah geus milikna atuh. Kadar mun ayeuna panggih jeung si Darko, gampang si Darko mah tinggal puji dewe ku si laing atuh. Beuh, atuh ari kitu mah eunah di bos teu eunah di kuring. Yah, ayo. Dewi, penak deui. Geus moal jauh dah, pasti rek nanyakeun kasep atau henteu. Ih, meni apalan. Tah kitu atuh. Kumaha? Urang kasep teu. Kan kamari teu dijawab. Urang rek nanya, ari maneh lalaki atau awewe? Nya lalaki atuh. Heueuh, lamun nu masalah lalaki berarti maneh kasep. Geus lah tong nanyakeun deui.
Bo eta si Orowodo. Si Hansip rada jauh kurang ajar sia. Naon maksud ngadeketan anak aing? Keun sia ku aing mah. Hei Hansip. Sia. Dasar si Hansip Orowodo wawanianan ngadeketan budak aing. Naon maksud sia teh? Henteu, Mak. Teu kadeketan, Mak. Ngasok kurang nganterkeun ka hareup, Mak. Ah, sia, teu percaya. Hayang dirangket ku aing. Kade seneng. Dan kanan diantarkeun ku Hansip Orowodo kitu. Ya, kamari teh pernah nyarekan ka mata si eta teh belakug sia. Atos atuh mah tong ambek-ambekan wae da teu naon geuning ieu Neng. Isin ku tatangga ih. Isin ku naon gajang isin. Tah mata nyeri hate kamari ku si babangok eta tah. Make jeung nyarekan sagala kamari bisa ngarti mah di dinya. Ya, dadeh kanan jam diantar-antar ku kitu. Siapa aing kudu sikat ku aing sia beunang sia. Tuh, tingali. Seneng anu boga dosa mah kitu tah. Kabur langsung, parumasakeun si koplok teh tah. Awas mun dadeh kanan kitu deui. Sampurasun teh. Rampes. Punten bade tumaros manawi ninggal sari teh. Boro-boro jeung dina panggihna ge haroream teuing. Nah, kumaha kitu teh? Aya naon? Lain level urang lu kitu mah. Teu hayang lamun gabung jeung si eta meureun teu ararateul. Ih, kunaon ai teteh? Pamit teu ninggal mah nya atos we atuh cekap teu ninggal. Kumaha urang we kitu rek oge? Punten atuh teh. Mangga. Akang Hasip, aya naon lu lompatan? Cek Imas. Iraha ngulang, Cek. Nembe jol pisan ieu teh Kang. Tak can dugi ka bumi. Ai Akang Hasip, kunaon betul lompatan? Teh naon, Cek? Mangga atuh Kang. Keke. Kamana atuh? Namanya ge papanak deui. Kamana cara ge? Teu aya Kang Hasip, abi mah atosan. Beuh. Bade ka mana, Cik Imas? Cik Imas. Sari, Marni, bade ka Mararana. Naon dek agul duit deui? Biasa we atuh Mar, tong ka ngagas. Da ayeuna mah eueuh duitna ge. Kang Ogut sareng Kang Oding bade ka marana kitu. Bade kapayun Neng. Biasa urusan anak muda. Pami Neng Sari sareng Neng Marni bade ka marana ieu. Kaleresan Kang bade ka Sanggar Wanda Binangkit bade latihan tari. Wah, sae atuh pami kitu mah. Pami telepat mah latihan tari jaipongan kitu. Muhun Kang, mangga ti payun. Oh. Geus bos tong dipelong wae kan geus boga Neng Anis. Bari nage sanu malong atuh. Yah, hebot dah. Ayo. Seneng ya. Mate bete panggil jeung budak lalaki. Kak mah jumere duit 50.000. Tuh tinggal diganda. Duit dipisahkeun ku. Tuh seneng. Teu wawuh ta jeung jelema eta teh mah teh. Nah, hati saha mak anu mayar sametan panginten. Lain teu mayar sametan. Justru mage kaget ya teh. Ujung-ujung mere duit teh ka mah 50.000. Gitu. Oh, wios atuh mah rezeki meureun kanggo emak. Tarimakeun we. Heeh, seneng pan ge ku mah ditarimakeun. Man nu jadi anehna teh ta budak teh judul mere duit ka mah teh. Peda emak nyebut kaset gitu. Tapi geus we lah. Tong loba pikiran. Urang beulikeun beas. Jeung asin peda beureum. Neng neangan jeruk purutna. Urang ngaliwat seneng. Muhun atuh mah alhamdulillah aya rezekina. So atuh ka itu. Mama erek
ini ditan heula meskena kepentingannya. Omat seneng di jalana ulah loba ka ditu ka dieu jeung balik ulah burit teuing usum hujan eta mah nya. Makanya mari ka dieu heula. Sok itu. Bos. Saha bos itu? Oke. Dewek asa wau euy. Saperkeun ya? Ayo bro. Wah. Akang Ogutnya. Ning eta apaleun bos ka bos? Pamit kelepat mah. Ning Imas teh hanya. Muhun Kang Ogut menilaminya tetepang. Mohon, lumayan lami atuh. Kamana caroge? Kalersan, henteu Kang Ogut. Oke lah, pokoknya mah cari tanah. Nah, aku naon? Neng Imas siga nu sedih gitu. Sok atuh nyarita lah. Kan Ogut teh baladan Imas teh kapungkur. Henteu, teu kunaon Kang Ogut. Oke lah, panjang cari tanah. Ponokan we atuh teh. Mana masuk ngalonyeng wae batur keur sedih teh atuh. Kuduna pirihatin atuh. Kang Ogut, abi heulanya tosono ka emas sareng si Abah. Mangga, Kang. Mangga. Duh, kunaonnya Neng Imas teh jiga nu saradih kitu. Wah, jadi jana euy. Aduh. Jahe gitu bos. Naon jahe teh? Janda herang. Wah, gel sih teh. Kemana karep wae mana mah? Ya. Sugan we panggih jeung budak lalaki. Kitu mah nyebut kasep deui. Sugan deui bere duit 50.000 jiga anu tadi. Ti budak anu kasep tadi. Mak Ijah, mereka mana, Mak? Neng, bade kamarana teh nu geulis teh. Mama bade ka payun geulis. Bade latihan tari, Mak. Alus pisan cek mama. Latihan tari naon, Neng? Tari jaipongan. Oh, Mak, latihan tari jaipongan. Oh. Lamun seuk budak emak Neng Anis daekeun mah. Pangajakankeun atuh seneng. Sina latihan kitu. Muhun atuh, Mak, mangga bade mah. Nya. Di mana teteh seneng latihan anak mah teh can apal alamatna ieu teh. Eta, Mak, di Sangarwana Binangkit. Di Sangarwana Binangkit. Anu paling dinya teh seneng. Muhun, Mak, mangga atuh bade mah. Sumping karasan bade latihan. Oh, nya. Hok atuh seneng mun kitu mah. Budak emak rek dioloh heula. Mudah-mudahan budak emak daekeun. Justru emak teh eta nu keur diteangan teh ulah ngaleungitkeun budaya urang. Nya nya. Tak kitu cek emak mah. Sok aja rek latihan mah. Mangga atuh, Mak. Mangga. Hati-hati Neng di jalan aja. Ayo. Tah iya calon pemajikan orang teh. Angger si Akang mah aiteun teh. Tong sok munafik apal dar koge saling sayang. Ya mah angger kalah make ngelantur ngomongna teh. Pamedarko kasep teu. Nya kasep atuh Akang da pameget. Tah gitu atuh. Yeuh, Kang Neng Anis. Ih, artos naon eta, Kang? Sar, Wati, di mana? Ih, puguhan abi teh malalian sari. Ari latihan teh janten teu. Oh, iya nu bade ngiringan latihan tari teh. Nyamar. Iya Wati namina. Karesan, Wat.
Ayeuna bade latihan. Kumaha bade ayeuna? Hayu atuh Dawati tos siap. Hayu mah. Kang Ogut nuju nanaon duduaan wae. Nuju calik we deo. Teu nanya ka maneh urang mah nyamber wae ciga petir. Biasa we atuh deo, mun gede amek wae. Gas. Hayang ngajodoh sia tah. Amit lamun urang kudu ngajodoh jeung si Oding. Haroream teuing. Berina ge saha nu bogoh ka maneh mun kepedean pisan. Kalah manjang ieu mah. Ciga rel kereta api wae. Aya bani coplokkeun teh sia ulu teh. Lieur ah. Bos. Gara-gara maneh si bos ngamuk ka urang.